Man qara'a salasa ayatin min awali suratil an'am ila qauli wa ya'lamu ma taksibun. Saha jelema nu maca 3 ayat bae dimimiti surat al-an'am tanu tadi alhamdulillahilladzi itu khalaqas samawati wal ardh tepikeun ka ma taksibun ke nu kurang bakal kapanggih tadatang kadinya tah dibaca 3 ayat eta ngaye wakalallahu lahu arba'ina alfa malakin yaktubuna lahu mithla ibadatihim ila yaumil qiyamah. Ku Gusti Allah bakal dipasrahan 40.000 malaikat. Pohara 3 ayat tah. Mantak ayat-ayat Al-Qur'an teh parohara sabaraha mun urang nyaho. Seperti kulu dibaca 3 kali sarua jeung sakura. Hendak lamun ngariung teh mun hayang tamat Quran 3 bae kulu. Sarua jeung tamat Quran. 3 kulhu sarua jeung sakura. Hendak berkatna kudu gede. Sebab sarua jeung maca Quran eta. Masya Allah. Iya ayat lain letik-letik ayat ya we. Nyeh nu kurang dibaca ieu surat Al-An'am pohara jasa. Geus kaistimewaanna mah hiji tadi mun dibaca 3 ayat bae ieu diwakilan di pasaran 4.000 malaikat 40.000 malaikat nuliskeun manehanana kana ibadahna jang eta jelema tepikeun ka poe kiamat. Jadi nu 40.000 malaikat mah nuliskeun ibadah terus datang ka poe kiamat. Wah, ieu mah jaminanna ge sorga bae geus 3 ayat mentak mulah ditinggalkeun nu 3 ayat ieu. Wala jasa bahkan lamun aya setan deuk ngalirukeun, deuk ngawaswaskeun, deuk ngajerumuskeun ka manehanana mun urang sering-sering maca ieu nu 3 ayat ieu datang ka maksibun ayat naon kitu mataksibun na ieu setan ge moal kuateun pokona mah dek di naon kitu ngaranna pengkolkeun ku setan cek setan teh nyokot deui bae motor ngridit ya nu itu ge aman pan kiai ngomong haram teh bohong buktina sia kan katutup nyokot deui bae eta setan tak kos kitu baik mbungkeulekan maupun bisikan hati nu bungkeulekan mah bisa dicabok ku urang babari tapi ieu anu di jero hate eta teh lamun urang sering-sering baca ayat eta moal nah naon atuh make jeung ngridit mun boga duit memeuli malah-malah sapira dunia tuh eta bisa kos kitu tah nah ieu lumayan ye berarti ieu ayat pohara ye jadi berarti jang niiskeun hate jang supaya ulah kagoda ku setan ikan urang setan ya ampun jasa ye mun kadeuleu mun loba jasa nu gelut jeung setan kelantaran setan teh kadeuleu jadi urang teh tenang-tenang bae setan teh kadeuleu jadi tenang-tenang mun setan kadeuleu meureun wah di sisi jalan nu gelut jeung setan loba jasa teu kadeuleu hana setan teu kadeuleu insyaallah aja urang na elehan bae ku setan eleh bae ku setan boro-borona naon teh ulah neuleuh awewe beuh ulah neuleuh awewe asal lu sugan ingat bahwa ieu teh teu meunang teu biasa bae hate teh ditutupan ku setan deres anu ngaranna nu kolot betah bae betah nu kolot teh neuleuh kobo bener putih mah tuh atuh terlena sanjilang umurna geus 80 tahun ya atuh nya waduh cek jana lain deui jeung nu di imam surat Al-An'am Allahumma ya rafi'an darajat Allahumma ya rafi'an darajat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala dhulumati wan nur
Summa alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Suratul An'am. Beres surat Maidah urang ayeuna nyorang kana surat Al-An'am. Al-An'am eta artina pirang-pirang hewan ingon-ingon, hewan ternak. Di jerona rek nyaritakeun nu patali jeung hewan ternak. Ieu ayat ieu surah Al-An'am kagolongkeun kana surah Makkiyah. Bangsa Mekah hartina Mekah teh diturunkeunana Kangjeng Nabi meme hijrah ka Madinah. Setiap ayat, setiap surat nu diturunkeun meme hijrah ka Madinah rek di mana bae diturunkeunana eta disebut ayat Makkiyah. Di mana-mana ayat-ayat surat-surat nu diturunkeun sabada hijrah ka Madinah disebut ayat Madaniyah. Jadi lain berarti kudu di Mekah bae diturunkeunana, sebab asbab nuzulna mungkin di Mekah, mungkin di Thaif, mungkin bae di Madinah, mungkin bae di mana bae turun ayat nama. Ngan Kangjeng Nabi na meme hijrah ke Madinah ta eta teh keur cicing di Mekah seluruh ayat-ayat nu turun di mana bae disebutna Makkiyah. Itulah mustalahat tafsir. Ngan aya genep ayat hiji illa wa ma qadarullah. Pikeun ka tilu ayat jeung ayat qul ta'alu, tilu ayat genep berarti eta mah ceuk ahli tafsir sabenerna mah ayat Madaniyah. Nyempil di jumlah ayatna aya 165 atawa aya 160 genep ayat. Geus we ti mimiti kuari nu kolot bae balik ngaji di talah. Balik ngaji di talah. Jadi orang teka rasa saminggu boga saayat dua ayat di talah. Teka rasa 5 tahun musabaraha 10 ayat. Itu kudu ngedekluk we urang ieu asal ngaji ka dieu talah. Sok ngaji ka dieu talah. Kiai cenah mun ngabejana ti keur ieu mah. Atuh mantak daun ti kuari bae mimitian coba ulah ti keur ieu hayang nyaho coba. Engke bakalna aya evaluasi asa menang genep bulan dites. Sanu katalar beneran lulus, anu teu katalar teu lulus. Artina kalulusanana nu katalar menang genep bulan ya ti surat ieu engke menang sabaraha ayat urang eta talar. Kaharep saurang-saurang anu bisa balik, nu teu bisa ngendong di dieu. Nurutan keur di SD. Ebrak cek kira teh ngeunaan ngendong di paraban ku kiai. Masyaallah. Ialah surat Al-An'am. Di jerona aya mafatihul gaib, kunci-kunci kegaiban. Wah. Iya sugan we aya kunci jang mukakeun gunung di jerona aya emasan. Sia mah nu karitu bae kan pikiranna. Mantak wani ngeridit ge eta nu geus kitu resep karena dunia. Surat Al-An'am diturunkeunana model jumlatan wahidah sakaligus. Ayat-ayat anu aya di surah nu lain mah kadang diturunkeunana nungtut, tapi surat Al-An'am ieu mah sakaligus diturunkeunana sebanyak 165. Ketika ayat ieu surat Al-An'am diturunkeun dibawa ku malaikat Jibril diiring ku 70.000 malakin 70.000 malaikat.
diiring bahkan aya anu khusus 12.000 malaikat ngiringkeun ieu ayat aya hiji ayat tu diringkeun anaku 12.000 malaikat lain leutik-leutik ayat Masya Allah iyalah bakalna aya mafatihul gaib wahara ya maya lain letik-letik ayat ribuan malaikat ngiringkeun ketika diturunkeun ayat ieu ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cek Sayyidina Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuzilat suratul an'am ma'ha mauqibun minal malaikah. Kangjeng Nabi kantos jarios ayat ieu surat Al-An'am ieu diturunkeun luar biasa disertai ku malaikat sadama bainal khafaqain katutup ieu langit katutup ku malaikat lantaran ayat ieu surat Al-An'am ieu turun jadinya menghargai menghormati karena surat Al-An'am ieu sehingga malaikat nutup pajajahan langit. Masya Allah. Waharai pasti memanjur jasa pun pakai pelet kajian hukum ada wahara lantaran nimai ya Allah Tika bin Mahba non Ka'bul Ahbar nyaritakeun Fatihatut Taurat Fatihatul An'am wa khatimatuhu lamun urang teu pernah maca Taurat sebenarnya awal kitab Taurat eta awalna ieu surat An'am tungtungna ge tungtung surat An'am jadi di kitab Taurat teh diawali ku awal surat ieu tungtungna dina kitab Taurat tungtung surat ieu dina kitab Taurat teh kos kitu kitabna nu dicekel ku para Yahudi mun asli ngan ku ari mah neangan nu asli teh hese iyalah luar biasa imak kita non surat Al-An'am lain bantrak-bantrak kenan bahkan ayat man qara'a salasa ayatin min awali suratil An'am ila qauli wa ya'lamu ma taksibun sajelema nu maca 3 ayat bae dimimiti surat Al-An'am tanu tadi alhamdulillahilladzi itu khalaqas samawati wa ard tepikeun ka ma taksibun kenu kurang bakal kapanggih tadatang kadinya tah dibaca 3 ayat eta ngaye wakalallahu lahu arba'ina alf malakin yaktubuna lahu mithla ibadatihim ila yaumil qiyamah ku Gusti Allah bakal dipasrahan 40.000 malaikat pohara 3 ayat lah mentak ayat-ayat Al-Quran teh palohara sebenarnya mun urang nyaho seperti kulu dibaca 3 kali sarua jeung sakuran mentak lamun ngariung teh mun hayang tamat Quran 3 bae kulu sarua jeung tamat Quran 3 kulhu sarua jeung sakuran mentak berkatna kudu gede sebab sarua jeung maca Quran eta Masya Allah iya ayat lain letik-letik ayat ya wey nyeh nu kurang dibaca ieu surat Al-An'am pohara jasa geus kaistimewaanna mah hiji tadi mun dibaca 3 ayat bae ieu diwakilan di pasaran 4.000 malaikat 40.000 malaikat nuliskeun manehanana kana ibadahna jang eta jelema tepikeun ka poe kiamat jadi nu 40.000 malaikat mah nuliskeun ibadah terus datang ka poe kiamat boy mah jaminanna ge sorga bae geus 3 ayat mentek mulah ditinggalkeun nu 3 ayat ieu wala jasa bahkan lamun aya setan dek ngalirukeun dek ngawaswaskeun dek ngajerumuskeun ka manehana namun urang sering-sering maca ieu nu 3 ayat ieu datang ka maksibun ayat naon kitu mataksibun na ieu setan ge moal kuateun na pokona mah
dek di non gitu ngaranna pengkolkeun ku setan cek setan teh nyokot deui bae motor ngredit ya nu itu ge aman pan kiai ngomong haram teh bohong buktina sia kan katutup nyokot deui bae eta setan tak kos kitu baik bungkeulekan maupun bisikan hati nu bungkeulekan mah bisa dicabok ku urang babari tapi iya anu di jero hati eta teh lamun urang sering-sering baca ayat eta moal nah naon atuh make jeung ngredit mun boga duit memeuli malah-malah sapira dunia tuh eta bisa kos kitu tah nah ieu lumayan ye berarti ayat pohara ya jadi berarti jang niiskeun hate jang supaya ulah kagoda ku setan ikan urang setan ya ampun jasa ye mun kadeuleu membeureun loba jasa nu gelut jeung setan kelantaran setan teu kadeuleu jadi orang teh tenang-tenang bae setan teh kadeuleu jadi tenang-tenang mun setan kadeuleu meureun wah di sisi jalan nu gelut jeung setan loba jasa teu kadeuleu hana setan teu kadeuleu insyaallah aja urang elehan bae ku setan eleh bae ku setan boro-borona naon teh ulah neuleuh awewe bae ulah neuleuh awewe asal lu sugan ingat bahwa ieu teh teu meunang teu biasa bae biasa bae hate teh ditutupan ku setan deres anu ngaranna nu kolot betah bae betah nu kolot teh neuleuh ko bobon nu putih mah tuh atuh terlena sangkilang umurna geus 80 tahun ya atuh nya waduh cek jana lain deui jeung nu di imam surat Al-An'am Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun wallahu a'lamu bimuradi alhamdu sadaya puji lillahi tertentu ka Gusti Allah mun urang ngabahas make bahasa alat mah atuh babari alhamdulillah teh bisa dijadikeun lil istighra kulul hamdi atawa lil jinsi jinsul hamdi atawa lil ahdi alhamdul ma'hud fi dhihni nu jelas mah sakabe puji berarti mun ngabahasakeun sakabe puji-puji teh loba namun cek ali usul mah lain kitu alhamdu teh mufrad mu'arrafun isi mufrad ditendenan alif lam itu teh yufidul umum geus al mufrad al mu'arraf yufidul umum mufrad mu'arraf eta maedahkeun kana umum geus nya mun nyaritakeun umum berarti loba geus sakabeh puji bahasana jenis puji bahasana loba berarti tinggal aya sabaraha ternyata aya 4 aya puji qadim alal hadis mujina Gusti Allah ka makhlukna kos puji Allah ka Kangjeng Nabi Ayub innahu awwab Kangjeng Nabi Ayub mah langsung dipuji ku Gusti Allah lantarannya nama dibere penyakit dosa kitu poharana ge teu pernah nyebut aduh acan teu pernah Kangjeng Nabi biasa bae biti borok sanggeusna borok terus aya bilatungan beak awak aku bilatung bau cobaan teh kira-kira ka Rasul ngakos kitu bae apa pernah nyebut adun teu doang itu pernah doang teu pernah Allah bae Allah ngan hiji doang ketika aya bilatung nu endek kaletah usul ka Gusti ampura Gusti lain abdi embung dicoba ku Gusti bilatung datang kaletah ngan mun letah kena bilatung abdi teu bisa nyebut ngaran Tuhan sakitu bae ieu mah da usul teh sakitu bae urang mah kakarak liat satik ngadengu datang ka tatangga nanya ge aya teh si kebong adu tanaon ngadengu tak kakarak dibere rieu doang
Kagak dibere rieu doang geus ambalaya keluar guys. Dibere urang rada darah tinggi setik sadesa nyahoon kabeh. Sadesa nyahoon. Tambah geus kuari mah aya diabetes sakabupaten nyahoon kabeh. Lantaran nyanana kokoar auh-auhan aduh-aduh. Jauh jasa jeung kanging Nabi. Matak dipuji. Kang ku Gusti Allah innahu awwab. Ayub mah hamba aing nu loba babalikna ka aing. Tuh puji qadim alal hadis. Aya deui puji hadis alal qadim mujina makhluk ka Gusti Allah atuh urang muji moal poe ka Gusti. Aya puji hadis alal hadis urang muji ka pada urang kasep amat, ganteng amat, gelis amat, barahan amat dan lain sebagainya. Eta nu Allah kabeh kitu. Aya puji qadim alal qadim mujina Allah ka Gusti Allah. Cak Allah teh panaing mah maha rohim, aing mah maha gopur. Muji Allah ka Allah. Zat aing maha rohim, zat aing maha gopur. Eta puji qadim alal hadis, puji hadis alal hadis, puji hadis alal qadim, puji qadim alal qadim. Wabeh nu Allah lain urang geus anan Allah. Ketika urang hayang dipuji musyrik ngaranna syirkul khofi. Hayang ka alam teh ngaranna riya, ngaranna syirkul khofi. Urang salat hayang ka alemna ku makhluk syirik khofi, moal digajar siksa. Lantaran nu nita salat saha Gusti Allah, nu ngagerakeun salat saha Gusti Allah, nu mere tanaga saha Gusti Allah, nu mere ilmu kana yen eta salat teh wajib saha Gusti Allah. Kunaon aya dilaksanakeun hayang kalem ku pimitohaeun. Ih cek Gusti Allah aing nu nita sia hayang kalemna lain ka aing. Cokot Gusti ganjaranna ka ditu di neraka tuh. Tah eta syirkul khofi. Pan puji teh nu aing kabeh ge mentek alhamdulillah sakabeh puji eta tetep ka Gusti Allah. Sadaya puji rek puji qadim alal hadis pujina Allah ka makhluk, rek puji hadis alal hadis pujina makhluk ka makhluk, rek puji hadis alal qadim mujina makhluk ka Gusti, rek puji qadim alal qadim Gusti Allah ka Gusti Allah. Nu Allah kabeh urang mah teu boga nanaon ulah yang dipuji. Ese jasa yang dipuji ku gagah ai gagah nu saha dicabut sia ku Gusti Allah. Gagagahan sia nu sia hayang kapuji ku gagah sia isu pake teu dicabut bahaya. Aing mah hayang dipuji teh kulantaran jabatan aing luhur ai jabatan nu saha isu pake to lain jabatan ada bae dipodaran sia. Balok tinggal balok sia tah dina pundak. Leg-leg ku sia balok. Ayang dipuji kulantaran sugi ai harta nusaha nu Gusti. Ai sia yang dipuji ku kasep ai kasep nusaha nu Gusti. Ai nu sia nu mana eueuh nu siaan hayang kalem mah ulah kumaha kai cak Allah. Lantaran sia boga ilmu aing eta teh cabut sia ku aing ilmu. Insyaallah sia yang kalem ku gagah dicabut sia bahaya sia. Sia yang kalem ku sugih cabut ku aing harta sia. Awas lamun geus dicabut ku aing deuk ka mana sia montayang. Deuleu mantan lurah nu ngajopak ku ari teu boga nanaon. Baheulana mah gede hulu. Deuleu diunggal lembur. Teu kudu disebutkeun ngaran-ngaran. Deuleu mantan camat. Nu kamari ieu kakalayangan kokolayongan paeh boro-boro boga mobil motor kempes teu boga teu kudu dicaritakeun ngaranna. Deuleu mantan bupati hina, deuleu mantan presiden hina, apakah Soeharto mulia keur hina cabut ku Allah maziahna. Awas ya nu deuk dibanggakeun ku sia teh mana nu aing kabeh ge alhamdulillah sadaya puji kagungan Gusti Allah. Ialah bahasa muji ka Gusti tapi make bahasana make bahasa khobariyah. Bahasa teh ieu teh bahasa carita.
tapi insya nu dimaksud mah geus cak tukang ngaji mah khobariyatun lafzan insayatun maknan nu teu pernah mondok teu ceuli datang ka ngarti bae ge teu ceuli moal ngarti teh geus bahasa kos kitu mah mondok atuh sararia sia teu kaburu mondok anak ulah datang ka teh nyahonya sakitu-kitu acan tah ieu teh lamun cak nu mondok mah khobariyatun lafzan insayatun maknan ngabahasakeun nama khobariyah ngabejakeun doang tapi nu dimaksud nama lain sakadar ngabejakeun muji ka Gusti Allah ku make bahasa ngabejakeun indah jasa takos kitu teh indah jasa mantak santri masal geus pangikos kieu masyaallah seuri bae nya mah mantak siga de besi aya kiai nu di imahna seuri bae stres lamun keur ngutak-atik masalah emang henteu senyum kiai atau senyum kieu beungeuna dikutak-atik ku nya make alat oh iya aja make ilmu ma'ani waduh kabilaga bener dimantekan dan mentak urangnya nurutan di ke dieu bener cak babajikan naon ka teu kaharti aing aduh Gusti Allah. Nah iyalah khobariyatun lafzan insayatun manan. Di mana kanyahoan khobariyana? Panrangkaianana mubtada khobar. Alhamdulillah jadi mubtada lillahi nakdirkeun isim jadi khobar. Geus rangkaian mubtada khobar mah atuh tah mangarana khobariyah. Zaidun qaimun nyaritakeun bahwa Ki Zaid teh nangtung, nyaritakeun Ki Zaid nangtung ieu ge nyaritakeun puji teh kagungan Allah. Ngan sakadar nyaritakeun bahwa sadaya puji teh kagungan Allah Aisyana muji henteu Aisyah muji apa henteu ieu mah da dongeng carita bahwa puji boga Allah Aisyah muji henteu ka dieu sia ieu bahasa aing ieu bahasa muji teh kos kieu aing mah ngan isin aing lamun ngabesakeun bahasa hayang geus ta'adub ka Gusti Allah aing mah bahasa muji teh kos kieu lantaran isin pun tapeta ka Allah geus nyaritakeun doang gede-gedena mah menta kos kieu bae Assalamualaikum jehe jasia anak ye ka bapa datang sehat alhamdulillah Pak lain sehat-sehat deui aya awak mah Aisyah aya naon ieu kieu Pak anak nu hiji deuk sakola duit teu boga dongeng kan ngaranna dongeng kan dongeng eta kos kitu tah aju kuari ieu adina merjel deui aduh rumah sakit can kabayar Pak ieu kuari ge di rumah sakit keneh aju itu tuh nundek nyawa de minta surubuk can aya duit eta kan dongeng eta bapana teh geus kudu jawab mentas ya berarti ka aing lain dongeng doang eta nu dimaksudna apa Pak oh lain kieu jadi bapana ge deui bloon kabehan panamun kieu mah oh sia dongeng kos kitu atuh heuh Pak atuh geus dongengkeun bae di hareupeun aing sia itu bapak da goblok anakna atuh eta mah kos kitu teh jago bahasa atuh kudu surti si bapana oh jadi si anak saya di rumah sakit pamajikan di rumah sakit keneh can kabayar nunggu kabayar karak 2 juta kabehna 8 genep juta deui Pak Juk, atuh ieu nu ieu muriang di tata kakana nu orok. Juk itu minta surubuk sakitu doang. Naon deui? Geus tungguan atuh. Tah eta bapak hebat anu kos itu. Eta bapak hebat, ketungan bawa ka mana? Ya, datang mau martil. Tah ieu bahasa bilagah teh kos gitu indah jasa jadi teu kudu menta bah masyaallah kula mah tulungan bae di rumah sakit tuh eta henek ka bapak eta henek eta ulah ka bapak mah teu kudu kitu dongeng bae da hareupeun bapak oh atuh pan sia teh patalina jeung aing kolot sia kasusahan atuh berarti sok ke milu susah geus bae atuh kono mah tungguan heulanan sia boga surat sawah teu eta bae jual heulangan tak kolot blon eta kos lain nambahan sawah pan kunaon itu batu nu aya bae duit abah lain aya aing itu hayang peperet dina salah sia sarua
sugan baik kus jadi jual malu aku 20 juta siap butuh 10 aing 10 cak kolot cak anakna puyeng yang boga kolot kos ieu tah eta teh kos kitu okos urang bahasa untuk merobek hati wanita. Tidak usah tokmol aku cinta padamu ha teman teu bisa entah mah kos kitu mah tuh tidak bisa cukup ku sakieu doang ge jika aku melihat wajahmu hatiku merasa teduh. Masya Allah aduh setiap saat bayangmu selalu ada di hadapanku. Masya Allah sejuta bintang di langit satu yang bercahaya. Sekian Udin aduh eta awewe membaca kitu dah aduh robek hatiku sekian tah eta teh menta eta teh bahasa kos kitu teh memuji ngaranna teduh hatiku jika aku melihat wajahmu eta teh memuji ngaranna di jero nama berikanlah secuil cintamu. Siap atuh geus pinteran sia aing mah bugunan di sia emang keur dongeng doang ge keur dongeng kitab ye aya bahasa khobariyatun lafdon insayatun manan panjang jadi dongeng tak ku ngaji mah jadi blak ngeunaheun mantap pondokeun anak kumaha rada aji habek ieu tah bahas kos kitu bae angel dah. Jadi lamun geus ngaji mah sebenarnya ieu mah kudu tukang ngaji mah kulantaran ieu mah lobana nu teu ngaji supaya nyaho. Nu geus pasantren mah atuh kos kieu mah geus ipis ngan haju poho deui. Islamun ngabahasakeun in khobariyatun lafdhan insayatun manan berarti make hiji kalimah lain pada aslina atuh majaz. Mulai geus tah majaz tah. Ngageserkeun kalimah tina makna hakiki kana makna majazi per kalimah kuari mah per kalam pasti kadituna majazna ieu adalah tamtsiliyah atuh beda kena kadituna tuh lamun per kalimah majaz teh pasti istiarah mun teh istiarah teh majaz mursal. Oh, ieu mah kan per kalam, rangkaian mubtada khobar, rangkaian syarat jeung jawab, rangkaian dan lain sebagainya. Oh, jadi beda ke ngagunakeunna. Ngalaksanakeunna ngan tetep majaz kos kieu teh majazuhum kalimatun ustumilat fi ghairi aslihin lau qadudiyat. Qadudiyat ngeunaheun. Dek pake samar kondi. Al majazu dah dereng-deng. Atuh babari mentak ngeunaheun mun urang mondok. Itu maksudnya mah anak unsiul hamda pi maksudna mah abdi teh ngabuktikeun muji ka Gusti ku bahasa carita sarua jeung kitu sarua jeung tadi anak sabenerna mah kula teh deuk menta ka bapak ku bahasa dongeng tuh jadi lamun kolotna pinter dongeng eta lain ditanggap naon deui sia naon deui tah naon deui atuh aing karunya aja ka sia cak anak karunya sih temere belakang. Masya Allah paling enggak dijawab. Pujianmu dan rayuanmu luar biasa. Hatiku telah robek. Luar biasa. Aku pun sama seperti engkau Udin. Sebelum engkau mengirim surat kepadaku, wajahmu telah ada di hatiku. Namun maaf, galedek datang, jeger. Aku telah dijodohkan oleh orang tuaku. Wah. Walaupun demikian tetap cintaku padamu. Balas deui, kutunggu jandamu. Kurang karar itunya karena rese ya urusan gara-gara alhamdulillah ya Masya Allah ini itu bahasa setik
mah alhamdulillah. Nu mantak moal aya khutbah paling hebat eta diparake ku kabehan jak Kangjeng Nabi ge mun khutbah eta alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jalla wa ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah be tanu sok kurang make alhamdulillah kurang hebat. Atau bisa bae deh kuku hamdan, ahmadu dan lain sebagainya. Tapi mual aya nu leuwih ti alhamdulillah. Sebab bahasa lemes luar biasa, muji pakai bahasa carita. Masya Allah. Aya muji hamdu. Ieu di dieu wa huwal wasbil jamil. Lugot teh cek lugot ma al wasbil jamil ku bahasa. Urang memuji ku bahasa kasep amat lugot ngaranna. Urang memuji gelis amat lugot, barahan amat lugot ngaranna. Lantaran ai cek istilah ma fa'lun yunbiu an ta'zimil mun'im bisababi qaulihim mun'iman. Pagawean anu timbul tina ngagungkeun kana mere nikmatku sebab eta teh mere nikmat. Jadi ieu mah urang make pagawean tah ieu kakarak pujina, ieu puji istilah. Urang teh dibere ku Gusti Allah jadi manusia, dibere ku Gusti Allah sehat, akal sehat, pikiran sehat, jag-jag waringkas. Ku ari urang memuji ka Gusti Allah, ku sungut doang mah bahasa tama. Barahan amat Gusti Allah. Luar biasa istimewa Gusti Allah, Maha Rahman, Maha Rahim, Maha sagala-gala. Eueuh nanaonan sakitu. Teu kudu make bahasa kos kitu. Dur, zuhur, wudu. Salat teu ngomong nuhun Gusti teu ngomong, pake pagawean eta teh muji nu paling istimewa mah kos. Teu kudu ngomong, urang datang ka imah dunungan urang. Teu kudu diomong, dunungan mah luar biasa barahana ka abdi. Geus luar biasa beberean teh ka abdi teh geus hese nyaritakeunana ulah ngomong kitu ka dunungan mah tembongkeun pagawean sia di hareupeun dunungan, rasa syukur sia ka dunungan sia, muji ngaranna. Begitu datang ka dunungan langsung ka dapur, bersihan ka dapur, kote terus bersihan jukut-jukutna, sasapu ngepel dan lain sebagainya. Eta teh akan memuji rasa syukur tidak pemberian si dunungan. Geus beres kue bersihan. Cak dunungan garong atuh ieu mah. Tak eta muji daripada ngan kusungut doang. Ngan dibere kusungut doang, eueuh tapak di mata dunungan. Tapi ketika datang sasapu, koret dan lain sebagainya, eta teh geus muji. Cak dunungan, masya Allah, kamari dibere 100.000 bagi imah jadi bara resiki, katut jeung kue na bersih. Judungan, mendingan mana tak ngen omong doang, jukut nyemrung. Daripada teu ngomong, mendingan nu teu ngomong tapi jukut lesa, mending mana? Atau mending lu lesa ngan dibere omong doang, jukut nyemrung, tai kotok ambalaya kan. Di dapur mararacet kompak dan lain sebagainya. Aing dibere omongan doang. Tengenahin, tapi begitu datang ke dunungan rarapih kabeh. Ieu ge urang ka Allah ngan ngomong doang, Gusti Ma'al Maha Rahman Maha Rahim. Ai salat henteu. Ai puasa henteu, zakat henteu. Blod cak Gusti aing, emangna naon cak Gusti? Pan sia teh aing muji ka aing mah atuh parentahan aing tah fa'lun yunbiu anta limit anta zimil munim. Ku sebabnya na mere nikmat ka urang lakukeun puji ka Gusti Allah, salat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Puji. Aya di syukur. Syukur mah syukur bahasa urang terima kasih. Cak Gusti Allah malam yaskurin nas lam yaskurillah. Jelema nu teu syukuran ka manusia teu syukur ka Allah. Jadi urang bersyukur teh kudu ka jelema heula, eta teh sarua jeung ka Allah. Urang keur cicing bae poe Minggu hujan gede jol bae jelema. Poe cicing bae teu ka mana? Henteu. Tah
kamu mana yang diberi aku aja Samsu 2 bungkus aboh molotot teh kicep-kicep bersyukur alhamdulillah kalau wudu heula Allahu akbar brak sujud syukur lantaran nyana dibere ji Samsu 2 bungkus dek beli hujan duit teboga aijol aya pohara jasa pandai daya syukur ngaranna bersyukur ka jelema anu mere nikmat ka urang sarua jeung bersyukur ka Gusti Allah ngan dibuktikan ku ari mah dibuktikan kos kumaha si bentuk syukur nu asli bentuk syukur nu asli tergantung jelemana lamun alim bitalimihi kiai kumagan eta adalah bentuk syukur teu kudu ngomong lamun hiji jelema diberi ilmu ku Gusti Allah nyana daek magahan ngaji dek saurang dek duaan dek 10 dek 100 lu jelas nyana magahan ngaji tak eta bentuk syukur mun diberi ilmu teu daek dibikeun ka batur kufur ngaranna lantaran aya nikmat pemberian ti Allah teu daek dibikeun ka batur kufur nikmat diberi ilmu ku nyana ku Gusti Allah tapi teu daek dikembangkeun ilmuna geus alim bitalimihi lamun aya kiai daek magahan ngaji eta ngaranna bentuk syukur geus syukur teh eta ka murid alhamdulillah aing aya sia ngabaturan aing ngaji aing bisa nyodakohkeun ilmu ka sia eta ka jelema tah bersyukur ka santri bersyukur ka jelema nu daek ngahadiran hakikatna mah eta teh syukur ka Gusti Allah geus eta kudu diomongkeun Gusti Allah bersyukur ka dinya teh sarua jeung ka Allah malam yaskurin nas lam yaskurillah jelema teh syukur ka manusia teh syukur ka Gusti Allah bentuk syukurna mun dibere ilmu pagahkeun nah santri ngan 3 bae mingguan teu jauh ti 5 kitu ge mun teu hujan hiji-hiji acan gas eureun kufur ngaran kufur nikmat lamun pemerintah biadli syukurul imam biadli syukurna seorang pemerintah adil lamun aya imam ti mimiti RT datang ke presiden tah eta teh ngaranna imam nyana bisa adil teu kudu ngomong alhamdulillah teu kudu ngomong muji ka Gusti Allah dengan bisa adil geus bersyukur berarti eta bentuk lebih heulana urang mah bentuk geus lamun aya lurah bisa adil teu kudu loba omong keur syukur ka Gusti Allah aya camat adil teu kudu loba omong syukur ka Gusti Allah ngan ngabentukeunna dibentukeun adil ka rakyat bupati adil eta teu kudu ngomong geus Allah memuji sia keur bersyukur ka aing lantaran aing nitipkeun jabatan ka sia ku sia dipake jabatanana pake jujur jeung adil sia teh keur ngalaksanakeun syukur ka aing dengan pelaksanaan jujur sia jeung adil sia teu kudu ngomong ka Allah asajana ngalaksanakeun adilna imam syukur berarti ka Gusti Allah lamun nu sugih bisa dakotihi lamun aya jelema sugih bisa sedekah teu kudu ngomong eta adalah bentuk syukur ka Gusti Allah lantaran mun teu boga nyana teu bisa sedekah nah kuari dengan sedekahna berarti keur bentuk syukur ka Gusti teu kudu ngomong-ngomong ka Allah geus henteu kudu asal aya pake miskin tah asal aya butuh tah eta teh geus berarti syukuran ka Gusti Allah sanajan hatena poho ka Gusti Allah nyana keur ngalaksanakeun syukur ka Gusti Allah. Jadi lamun alim bitalimihi imam biadlihi lamun nusugi bisodakotihi etalah bentuk-bentuk syukur panjang mun didongengkeun tarif nama geus teu kudu bae heulanan ieu mah langsung ngabentukeun bae bongan aing mah ngajina jeung nu tilok ngara mondok jadi aju ka harti panta oh kos kitu daripada ngabudah ngomong bae lurah loba omong ai jujur henteu kufur berarti lantaran dititipan jabatan nah camat teh jujur kufur polisi teh jujur abdi teh jujur bupati camat kuah bae gubernur presiden eta teh keur ngabentukeun kufurnyana terhadap nikmat anu dibere ku Gusti Allah awas mamalana di akhirat wari jadi menteri titipan ti Gusti Allah sarua jeung kieu hei Muhaimin menteri naon ngaranna atau ini nama menteri gitu agama sangat menteri agama
Oh si Surya bener dan si budak acak-acakan sana agama ini di dunia. Aduh Surya cak bos ya Allah Dharma 2 Ali tiluan berarti aing titip jabatan kementerian siatnya dijadikan menteri agamanya kade hiji ulah digunakeun ku maneh pake jang partai maneh petilu ulah digunakeun pake organisasi ulah digunakeun bate ieu mah secara nasional titip aing ka sia jujurkeun jeung adilkeun teh kudu loba omong asal sia ngalaksanakeun bentuk syukur ka aing geus aya aing bakal mere la azidannakum lamun sia henteu jujur teu adil kufur nikmat berarti sia aing geus nyadiakeun neraka jahanam jang sia lain jang sasaha teu aya sumput salindung aing mah nyeun tes 2 bae sorga jeung neraka sia jujur sorga sia teu jujur neraka nyaon masyarakat ke kabehan mun sia di akhirat lantaran di dunia teh jujur aju sia di akhirat dikasorgakeun aing cak Gusti Allah pasti didemo ku masyarakat embung aing mata ka Allah mah malah nu demo. Hai Presiden SBY engkau telah diamanati oleh seluruh bangsa Indonesia rakyat Indonesia 200 sekian puluh juta memandang dirimu hai Presiden dan di dalam negara ini macam-macam yang harus dilindungi mulai dari papan atas sampai papan selem kelem abeh ieu teh kursi teh kudu dising hade sia teh kan boga cabang-cabang jeung ranting-ranting melalui sub-sub mulai diatur oleh kementerian-kementerian bila perlu tambah deui menteri besi kurang ngelolana kadituna terus aya gubernur per provinsi aya kabupati bupati per daerah tingkat 2 aya jang ngembangkeun kejujuran jeung keadilan sia aya kecamatan kabelah dituna jang ngembangkeun kejujuran jeung keadilan sia aya desa aya erat tah sok laksanakan ku sia kade titipan ieu teh presiden teh sia jujur sia adil aingnya diakeun sorga sia teh jujur sia teh adil aingnya diakeun neraka sakitu bae andai kata masyarakat ku aing ditanya jujur henteu cak masyarakat henteu ku aing moal dikasorgakeun sia aing gedek nanya padahal aing nyaho aing bepan pangeran tapi tetap saksi mata saya nu bakal ditanya lamun sia teh jujur SBY hai ku aing dikasorgakeun aing di demo jore amat pangeran Allah di demo ku si Alek ku si Udin Jepri teu bagus nu mantak moal aya be amal nu henteu dibales amal bagus balasanna bagus sorga amal goreng balasanna goreng neraka jang di aing padahal mah hak peto aya di aing sanajan maksiat bae ku aing geus kasorgakeun batu kumaha aing aja aing sarua jeung baju sia baju ieu teh tiru ku daki dek dika lamarikeun bae atuh kumaha sia bae nu sia ieu geus nang istrika tapi na dek diteundeun di luhur hau atuh kumaha sia bae jabatan manusia ieu ngan merenangan saimah-imah demo pak kunaha ai itu nu can diseuseuh dadabun itu diwakalikan jero lamarikeun ai ieu menang istrika kunaon dikahawukeun kumaha abah bae jeung nu abah bah abah ku dia kagrogolkeun we nya emang kunaon salah menempatkeun bah ai sapatu sokna di hulu apa di suku di hulu bener ya kopeah di hulu apa di suku atuh bener mah abah mah dosisnya tinggi kuduna ieu mah tah berarti kan teu adil lamun sapatu dipake di suku adil lamun sapatu dikahulukeun teu adil lamun kopeah dikasukukeun teu adil tah kuari teh kos kararitu tah lamun kurang dibuka mah jelema teh loba nu teu araradi nah ya balikan deh aya nu bentuk syukur teh geus teu kudu ngomong langsung digawe boga ilmu urukeun bentuk syukur ngaranna langsung ka bentuk bae mah lamun jadi pamimpin ku adil bentuk syukur geus teu kudu loba omong lamun boga harta ku sedekah bentuk syukur
langsung tebak ku Allah dibere sorga-sorga bae geus dibere sorga ngolowong biasa sabenerna mah ieu lurah teh geus babari jasa tinggal ngalengkah doang ka sorga tinggal ngalengkah doang plak sorga lurah mah babari jasa asal bebeneran ngurusan rakyatna ketika teu bebeneran ngurusan rakyatna wayahna ka sorga mah ka sorga ya di sate sagede bangsa 1999 tahun lah kayak antara muji jeung syukur alhamdulillahilladzi sadaya puji Gusti kagungan Gusti Allah puji nu opat ya tadi adalah nu Gusti Allah walil murad alilam bidzalik ngajelaskeun puji apakah nu dimurad teh ngan sakadar nganyahokeun kana pujian lil imani bihi karena iman atau memang ngalem langsung ialah itimal apiadu hasalis diwujudkeun nu sabenerna mah sakumaha dina surat kahfi geus kasimpulanna nama seluruh puji kagungan Gusti teu aya anu hak puji salian Gusti mah aya kitu kunaon Gusti make jeung hak dipuji Gusti ma alladzi khalaqas samawati wal ard anu ngadamel 7 lapis langit nu ngadamel 7 lapis bumi dijelaskeun ku Gusti Allah samawati wal ard khassahuma bidzikri henteu manusia henteu hewan henteu gunung henteu laut lantaran panggede-gedena makhluk Allah langit jeung bumi azamul makhluqat lin nazirin nu kadele kurang panggedena langit nu kadele kurang panggedena bumi datangkan dibentuk-bentuk kurang teh dibagi-bagi ku manusia datangkan 5 benua benua Asia benua Amerika benua Afrika benua Australia benua Eropa lamun sabenua Asia bae ge aya Asia Barat Asia Timur Asia Tenggara Asia Utara Asia Selatan wah luar biasa kitu kene Amerika kitu kene Australia so gua deh kumaha meureuntah sa Asia teh mun kurang di lempangan bae mah lempang hayang ngurilingan bentukna sa Asia bae heulanan sa benua Asia kudu pamit heula ka keluarga amit ieu mah hitung-hitung bae bae ama guna hayang kuriling-ngurilingan benua Asia ngan lempang cek keluarga geus dadah moal ka panghide pasti ieu mah moal ka panghide moal ka udag gede teh gede sa Asia teh gede Amerika gede ngan pang gede nama benua Asia pangletikna benua Australia letik nama tayu gede Asia nomor kedua Amerika nomor katilu Eropa nah gede jasa encan lautan-lautanana langit ke pohara jasa langit teu kadeuleuk tungtungna langit di mana teu nyaho urang teu nyaho urang teh tungtungna langit di mana aju ku urang mah kadeuleuna ngamparkan bumi tapi nurut cek ahli astronomi ahli palak bulet bumi bulet komar bulet bulan mata poe samsun bulet Zahra bulet samsun zahra mata zahal zuhal bulet planet anu 12 barulet kabeh Jupiter dan lain sebagainya barulet jeung ngabogaan poros kabeh ge ngabogaan tempat lempangna wa kullun fi falakiyas bahun kurang sok dibaca pan di surat Yasin wa kullun fi falakiyas bahun wal qamaru qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki lantaran teu ngarti atuh henteu nyaho maksudna teu paham dibaca mah dibaca bae padahal mawal qamara qaddarna kaula nu agung geus nakdirkeun geus mastikeun al qamara kana perjalanan bulan wal qamara qaddarnahu manazila aya manzilahna nu mantak aya manzilahna di ilmu palak teh ieu teh keur manzilah naon ku ari di bulan naon ngitung ti April Maret Mei Juni Agustus September Oktober afhamtun berarti ayeuna dina hamal burujna teh lamun April Mei Maret berarti marhutun Maret hut dina manzilah hut berarti geus engke aya usna aya 9 geus aya manzilah-manzilahna wah beuki angel bae mondokos ge geus angel bagian geus engke aya
Jat Samsonan gitu simal aya janub apantun Maisanul Yuljahul Agasus Sepsumjun Burujun Simaliun April Mei Juni Juli Agustus September ini adalah buruj Simali berarti perjalanan matahari adalah kaler Okbizun Nop Asdun Deskozun Abdal Janjantun Septun eta adalah Janubiyun kaditu berarti ke burujnya adalah Simaen Janubi Kidul mata kurang dalam bulan geus teu kudu hese ka kidul apa kaler kidul apa atuh dina bulan apa bulan naon ieu Maret marhutun Simali deuleu ku kabelah kaler tuh teu kadeuleun bulan age susu eta bae nu kadeuleu aya manzilah gaya manzilah dabron manzilah mah macem-macem tadi nal bopalak wal qamaru qaddarnahu manazil hatta adakal urjunil qadim sehingga nyana balik deui kanu awal engke di manzilah nu ieu tas poe ieu manzilah nu ieu poe ieu manzilah deui poe ieu manzilah deui sapoe-sapoe nyana pindah-pindah manzilah si bulan teh engke geus aya 30 poe balik deui nyana qaddarnahu manazil hatta adakal urjuni hatta ada balik deui al urjunil qadim kas kanu baheula deui ka awal kitu jeung kitu wae gitu jangan gitu la syamsu yang bagilah anturikal qamara moal aya bulan ngudag-ngudag mata poe moal aya panon poe ngudag-ngudag bulan hartina lantaran aya porosna masing-masing moal ngagiclek poros maton panon poe pindah ka poros bulan atau bulan pindah ka panon poe tukerannya nacak bulan sia dirinya dirinya wow la syamsu yang bagilah antudikal qamar walal lailu sabiqun nahar moal aya peuting miheulaan berang-berang miheulaan peuting atuh geus aya dina jamna lantaran melalui panon poe melalui bulan bakal kanyahoan poe bakal kanyahoan di jero poe engke aya jam la syamsu yang bagilah antudikal qamar walal lailu sabiqun nahar geus dijelaskeun ku Gusti Allah ulah hese-hese wa kullun fi falaki yasbaun aya paranti lempang-lempang nah kareta cek tukang babadean mah jeung Garut papan loba kareta naon sababna sia eta kareta lamun aya jalan teh sok dimake papalang gitu kan ya kan kareta tek aya pintu sok di papalangan gitu babadean tadi Garut mah naon sababna sia atuh sababna beusi aya motor ka ditu lain kunaon beusi kareta mengkol ka dieu khawatireun tuh kan eta wa kullun fi falakias boro-boro bulan boro-boro panon poe kareta ge aya porosna ku hese-hese teuing teh nu mah diatur ku ilmu falak geus asal falakna salah be salah nanggalkeun salah lompat ka mana ge salah buatan Yahudi teu percaya aing mah sebab Al-Qur'an geus boga falak sorangan wa kullun fi falakias bahun teu percaya sia bodoh aing mah boga falak sorangan mantap Kiai galak ka muridna aji palak kula digalakan ku abah kula aji sia palak jang sia bae heula batur onaman sebab naon di akhir ternyata Yahudi neuk mengkol-mengkolkeun urang rumus nu kuari teu bisa nyieun sorangan dijieunna ku Yahudi bae dek nuturkeun eta los tapi kan wa kullum fi falaki yasbahun atuh urang mah bisa nyieun sorangan rumus Islam mah rumus di Islam nyieun sorangan urang teh nyieun geus beak tahun 1200 kuari saeun 1400 tinggal dijieun ku sorangan Masya Allah hese-hese amat daripada urang nuturkeun ka Yahudi can puguh can karuh ini ngaji ke mana sih itulah Gusti Allah teh nu mantak sadaya-daya nyanggakeun puji nu Gusti lantaran Gusti manu ngadamel 7 lapis langit encan kadituna aya aras encan kaditu aya sidratil muntaha encan kadituna aya rob-rob encan kadituna aya kolam aya lauhil mahfuz Masya Allah berbagai pengalaman para rasul diantara Kangjeng Rasul urang ketika Mi'raj boro-boro sasaha malaikat Jibril ngan datang ka langit ka 7 bae pamitan malaikat Jibril tidinya teh Muhammad teu bisa kula mah naik ka luhur terus lantaran wilayah kula mangan sakikieuna bae cak Kangjeng Nabi mah nyai ti handap babarengan datang ka dia ini kula ditinggalkeun hayu bae embung lain wilayah Jibril mah Jibril embungeun ngalengkah nu lain wilayah
jujur aja. Nah tuh ayo lurah camat Gusti Allah nu agung, bupati dan lain sebagainya lah hese nengan jujur embung ih cak Kangjeng Nabi milu bae saeutik mat cek malaikat Jibril hampura mun kula saeutik bae ngalengkah tutung kula lain wilayah kula atuh pamit cak Kangjeng Nabi teu bisa hartina deuk menghadap ka Allah teh teu bisa dibarengan ku sasaha sorangan teu bisa dibarengan ku sasaha sorangan ka Gusti Allah eta teh hakikatna mah kos kitu zahir mah bisa dibarengan batin mah tetep bae sorangan ka Gusti Allah urang ayeuna babarengan ngaji batin mah masing-masing ka Gusti Allah anu geus neulean jam bae kebal teuing teh kiai batin mah masing-masing tah ieu ge urang teh hudang ti peuting sorangan ka Gusti Allah tadarru masyaallah hanya Allah nu apaleun hanya Allah nu terangin kadeketan urang jeung Gusti Allah hanya Allah bae jeung dirina nu nyaho karasa deket jeung henteu jeung Gusti Allah karasa jasa deket jeung jauhna jeung Gusti Allah wari urang kieu maksiat mabok kabeh ge teh boga perasaan jauh jeung Gusti Allah boga harta teu ngazakat eta ki haji nu hartana berlipat dari zakat dirina teu bisa dibohongan nuranina asa jauh jeung Allah kuari deuk we urang boga harta kabaraha zakatna aya 20 juta mah plek di nolkeun hate bentuk ibadah ka Gusti kakarak sakitu ge asa deukeut jeung Gusti asa diseuri-seuri Allah teh asa seuri hareupeun aing keur seuri jeung Gusti Allah asa kos kitu kuari zakat keluarkan puasa orang normal sholat biasa orang tahajud asa deket biasa jeung Gusti Allah Masya Allah coba ge nu sok tahajud mah hudang isuk-isuk moal aya marah ya jelema nu sok hudang ti penting moal aya marah lawan sababna sebab asa deket jeung Gusti Allah isuk-isuk diuk di meja dibawakeun kopi jeung henteu bakal moal aya reaksina naon ka pamajikan moal aya keur dibawakeunana malah cek hate lah ning teu kudu ngarepotkeun tapi lamun urang kerek bae hudang subuh kaberangan mandi gejebur salat subuhna sakieu kunut nih isin pan luhur kieu besi anu yang serikeun sakieu Allah madini mana keberan anak kadinya bah pan kunutna di dinya kaluhur keur salat ge goblok ngomong dia beres sholat langsung ke meja eta ketin marah di hai kopi atuh kopi atuh gue kopi lain mali atuh pan duit tadi beres sia sok ngomong ayo gua tunggu sebar marah luar biasa geus bae dikerokkeun bol saya dah song tah tadi mah paroe kuring bacaang pamajikanna seuri we bebeja emang eta karasana kumaha kopi geuna heuy tambah bawa seng paingan pek deui goblok sia cakna eta akibat teu penting teu hudang mamarahan nah iyalah Gusti Allah ieu keur carita alladzi khalaqas samawati wal ard Allah teh panu ngadamel 7 lapis langit Masya Allah encan nu lain-lainna haji Allah nu nyaho kalegaan langit wal arda jeung bumi di jero bumi teh wah tersimpan macam-macam aya minyak di jero teh aya solar aya besi di jero teh logam perak emas dan lain sebagainya aya emas onom teh kudu jero taneuh di Brebes ge loba da emas mah tah eta loba jasa tah eta tersimpan alladzi khalaqas samawati wal mentak puji ka Gusti Allah Masya Allah nu mentak disebut samawati wal padahal mah gunung aya laut aya nu kadeuleu kurang panggedena langit jeung bumi naon deui wa ja'ala zulumati wan nur jeung Allah ngajadikeun popoek-popoek wan nur jeung cahaya-cahaya aya di dieu zulumat mah dijamakeun aya nur mah henteu naon eta teh rahasiana lantaran aya zulumat mah sababna loba jasa
mentak wajamaha dunahu Allah ngajamakeun kana zulumat ain nur mantalika sati asbabiha lantaran loba pisan sabab-sabab zulumat poek maloba jasa hiji tertutup poek kadua poek tina sinar ilu poek tina matahari mencakup kana poek ku kabodohan poek eta macam-macam lontok zulumat luar biasa lobana geus dijamakeun ku Gusti Allah tah langit bumi nangieun Allah caang jeung poek nangieun Allah geus nu Allah atuh kabeh ge mantak naon atuh urang menta cacaang tina popoe ka Gusti Allah eta ka Gusti Allah cacaang teh cacaang sinar lampu cacaang sinar mata poe cacaang sinar bulan jelas tah cacaangna tu apin paling sulit cacaang mata batin nur teh mencakup kana cacaang hisi zahir jeung cacaang batin jero hate lamun geus caang Quran kadeuleu per huruf rahasiana tersingkap jelema maksud-maksud jelema kanyahoan lamun urang geus caang mata batin sieun urang teh tembong ka Gusti Allah caang mata hate ngaran aya pengajian caang mata hate urang neangan cacaang ngaji neangan cacaang ngaji mah neangan cacaang nu tatarina teh nyaho rukun salat barang ngaji nyaho caang bray nu tatarina teh nyaho rukun wudu barang ngaji bray nu tatarina henteu nyaho kredit haram bray gaji mah ngaji we tapi poek bae tetep jadi ku Gusti Allah can dibukakeun teh encan datang kana ner caang nancan ka karakter sikap saeutik we teng kae nutup deui di majelis mah terbuka asal keluar di majelis nutup deui teh cacaang eta dua hese teh tandu mantak loba ulama ninggalkeun umatna heulalah neangan cacaang we heula di jero kamar di gunung di leuweung neuk neangan cacaang abeh ulah tagoyur ulah bimbang ulah robah lantaran cacaang ieu teh kadang-kadang kalimpudan begitu urang geus boga ilmu caang kuari bisa beramal caang bikeun ka batur ojol jeung duit poek cacaang nyieun pondok pasantren nyieun proposal ka Pemda poek nu tadina pasantren salap modernkeun ku urang poek lain hayu beuki caang beuki poek nur buatan Allah penta ka Gusti janu Gusti urang boga tanaga ti Gusti penta supaya tanaga gede lamun urang make medis tanaga make gede make suplemen suntik cek gedekeun bae suntik mati abeh gagah ketergantungan terhadap obat medis tapi aya gagah teh ya gagah ruhani maca Quran jadi gagah batin maca sholawat jadi gagah batin berani hudang malam tapi lamun make pel teu berani hudang malam gagah jasa make obat ieu obat itu ketika hudang peuting puyeng digisik-gisik mata wah ayatan hayang hudang peuting teh kan aya teh jelema tetep bae nya encan dibukakeun dipantaukeun muhuluna ge urang hayang hudang aing tunduh jasa aduh geus puyeng jasa handeuleun anggal deui golepa awak mah gagah tinju mah bisa ngalawan peuting teu bisa tapi sering maca Quran sering ngaji sering maca sholawat begitu hudang jam 2 Masya Allah nikmat jasa langsung hudang ngalawudu set Allahu Akbar pas tahiyat teh salam deh sarwana tapi nu jelas jana waniun ngalawan peuting teh eta lah ieu lah wa ja'ala zulumati wan nur summa alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun tapi jelema nu kafir mah mengkol nyana ka pangeran sakitu geus jata mun ditanya langit buatan sa Allah bumi buatan sa Allah nu boga poe sa Allah nu nyieun caang sa Allah iman atuh sia ka Allah moal ka Isa bae blot
kafir. Nu nyieun langit bumi sa Allah, nu nyieun caang jeung poek sa Allah. Percaya tuh ka Allah bahwa Allah teh pangeran. Henteu abdi mereka patung mae. Jelema kafir teh kararitu. Mata hatena teh dibungkus ku Gusti Allah, teu dibukakeun hijabna. Padahal mun secara ilmiah geus cahonya na ge. Saha nu nyieun atuh langit ti mimitina jeuweul mun lain Allah. Eueuh dongengna langit dijieun ku sa, eueuh dongengna bumi dijieun ku sa, sedengkeun aya makhluk pasti aya khaliq. Telusuri melalui ilmu filsafat bakal kapanggih, pasti aya nu nyieun. Moal teh angan nu nyieunna moal kapanggih kecuali Allah. Percaya tuh henteu deuk ka batu bae. Geus jelas ieu teh langit ciptaan Allah, bumi ciptaan Allah, poek jeung peuting teh ciptaan Allah. Tinggal percaya bae atuh, iman Allah teh pangeran, tapi tetep bae summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Endahan mengkol jana mah ibadah teh nyembah teh ka Tritunggal. Maryam, Bunda Maryam pajal pangeran, Isa masih pajar pangeran, batu patung pajar pangeran, kayu pajar pangeran. Nauzubillah min dalik. Nandakeun bahwa Allah teh pangeran. Dalilna aya dadamelanana. Naon dadamelana? Langit bumi poek jeung caang. Teu arti mun aya dadamelana eueuh nu ngadamelna pasti atuh pangeran teh Allah lantaran aya dadamelanana. Wallahu alladzi khalaqakum min tin. Dek jaritakeun kelanjutanana pembuatan Kangjeng Nabi Adam, asal Kangjeng Nabi Adam geus kajahoan pembuatanna tina naon, berarti urang ge bakal kanyahoan tina naon ke engke wallahu alam.